Alhamdulillah yang sholat mah tenang ya teh. Kayak aing tadi sholat tulislah sholat duha 2 rakaat wiridan 1000 kali ah, asup ka surga suka surga. Weh Je, dia mantu sholat tah. Aing saya teu mau coklat, jeung non coklat. Aing nanya ge dia mantu sholat tah, dan non nyambungan coklat dia mah. Heueuh bener se, kodongna ieu alam dunia tere kiamat. Loba jelema-jelema nu teu arendah, komo pajabat-pajabat, kuari loba nu korupsi. Anehna aing mah, ieu nu ngakan duit rakyat dihukumna sakeudeung. Aing ini ngalah dangdeur. Coba naon? Dihukumna kebal, di penjara kebal. Aneh kan se? Non dia mah nyambungna ka mana? Segala nyambungan korupsi. Ai, sore jeung mamang aing. Kamari mah motor ditilang ku polisi. Eta gara-gara teu make sendal doang, se. Ngomong-ngomong, ari kamari dia tilang di mana? Ripuh karojak. Oh, dah hareup tukang rujak. Kuari mah dia lamun ke mana-mana kudu rapi, make helm, make jaket, kudu mah make sepatu beh. Pangulah ditilang ku polisi. Haruh Gusti, untung jelema kadongki aya hiji doang, lamun loba aing pindah ka negeri Wakanda. Innalillahi. Dan nyokot karanda. Emang asan maut? Astaga. Dia ji nu maut. Oh, teh ciot anu ninggal. Se, woi, ka mana woi? Tuh karanda yang di dalam masjid. Adin ka mana, se? Ai, tadi mandek ngeta karanda ongkoh. Kalau lempang saya ta. Parasa mah teh ciot geus ninggal bulan kamari. Teh nyolah aing lir. Teten je si teteh anter kacai emak embung sieun bugang dina catat. Tem, aing hengki heula nya. Hengki? Oh, Saruan hengki dia. hayu burung urang babarengan pakencang-kencang anu kencang juarana nya. Atuh pasti aing nu meunang lah. Soalna nu aing mah kencang. Kadua motor balap. Alah, kencangan nu aing keneh lah, batu bae ge bisa beula ku nu aing mah. Hayu buktikeun. Hayu atoh. Itu dulu tem nu aing kenceng dulu sampai 2 meter kieu tem. Alah, kalak 2 meter. Yo, deurekeun aing cos alabatan jet pump. Ngomong mah kadang Jepam tapi kenyataanna kadang Cikaracak. Coba yang dulu dia. Ini nanya can disunatan nu tem. Naon jangan ngadeulekeun boga aing dusun dia. Geus maletik can disunatan deui. Komo tinggal disundatan meureun. Beak eta mah. Alah, udah nu dia geus disundatan bae, cos. Geus lah. Dulu bae tuh naing mah bagus geus lancip ka ujung tombak. Atuh sancel dia dobrak bae, cos. Coba aing deuleu. Geus mapetot, long bungkreng deui. Terus toing penting mah geus disundatan. Padan dia encan disundatan bejakeun ku ngasih mamai. Pan dia mah kitu. Terus aing mending balik lah. Geus lah ada ditu mending minta sundatan jadi tuh ka indung dia. Balaga dia. Kemana ya anak aing? Garati amat teangana. Nyaho aing dek anu sundatan. Malah aya 3 ieu poe ieu. Yang mana aing teu boga duit. Kudu teangan seta malah mau teangan sok ngaleungit ka doang juri. Teangan heula ku aing. Haruh, kara selamat. Onggal poe kieu jeung kieu bae. Boga ka bogoh, perhatian-perhatian acan kana aing. Jang, ngalamun bae kasabet jurik engke dia. Saha nu ngalamun? Pogo aing mah aing ulin. Atuh hayu ulin ya aing. Nu bener, kamana? Atuh hayu ulin urang ka kebon, amun henteu ka sawah urang ngusep belut. Atuh ulin anu bener. Ka pantai ka mun teu ka Cikoromoy. Oh, dia yang ka Cikoromoy. Gampang eta mah. Gampang kumaha?
Dia nak ngajak aing ka Cikoromo tah. Gampang lah, tinggal kacai gede bae. Jasa rua mandi-mandi kene. Gratis deui. Dia mah. Atuh sakali-sakali ajak ka Bogo Hiling. Tadi dia yang ka Cikoromoy, kuari hayang ka Hiling. Ari Hiling tempat naon deui? Dia teu nyaho kana hiling-hiling acan. Hiling mah ulin Tem. Hayu sakali-sakali jalan-jalan. Oh, dia mah ngomongna iya pakai bahasa planet, ja aing teu ngarti. Nya jalan-jalan nya. Pokoknya mah aing mah mun teu jalan-jalan dak marah kana dia Tem. Yang kumaha handek jalan-jalana, dia aing ge can boga duit. Pokoknya mah jalan-jalan titik. Mai. Aing boga berita bagus jeung dia. Berita naon? Oh, berita naon dia, Cos? Dia hanya oto Sultan Candi Sundatang. Kan bener dia si Utem Candi Sundatan. Bohong yang si bocah mau denge. Beneran tadi aing ada dasar mah leutik Candi Sundatan di kadon cacing kremi. Dia Utem gede-gedean Candi Sundatan. Aing mandung deket jeung dia mun dia Candi Sundatan. Cos, dia iya bebeja kena ayang mamai. Dibentar tarangna dia koy. Tem ulah kitu dia aing boga ide bagus jeung dia. Ide naon dia, Cos? Si mamai kan hayang ulin, dia kan teu boga duit. Si bener. Terus ide naon? Kan dia Candi Sundatan, mendingan dia minta Sundatan ke emak dia, kayak dia menang duit. Embung aing di Sundatan mah nyeri cina ge. Jeung deui hook geus mah leutik nu aing, dipotong atuh pendek engke. Dia hayang ngajak jalan-jalan si mamai teh dia. Atuh hayang, Cos. Tapi aing sieun. Demi ayang mamai dia Tem kudu berkorban. Cinta itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Tumben amat dia ngomong nah bener, Cos. Geus dia geura balik itu minta Sundatan ka emak dia. Umahnya. Wis lah demi ayang mamai mah rela aing dipencet si Mina. Saeutik yo. Nun, Cos. Oi, kemana dia? Nak nganjang aing makan bikang. Alah, dia doang laku bae kana bikang. Dia mah gak tauan iya jeung saki aing gantengna labatan Liminho, loba bikang bogoh kana aing. Lain Liminho, dia mah Limin Leho, nah Leho. Pan dia mah kitu wong kana aing. Atuh lamun dia ganteng mah, atuh pasti laku lah dia. Berarti dia goreng ya? Pan dia ngaranna aing goreng. Ngalunjak dia. Dia nu ngomong tadi mun ganteng gak laku. Dia pan can laku, berarti dia goreng. Heuh nya. Geus lah aing, di kaladogan heula aing mah. Dia diaranan goreng ku aing dia leumpang. Aduh, geus mah bobogan aing leutik di Sundatan. Atuh tambah leutik ieu mah bobogan aing. Tem naon dia ngaguru tuh bae. Kepo amat sih dia se. Pangdenge aing mah dia tadi ngomong di Sundatan. Naon dia can di Sundatan tah? Ulah beja ka sadenya. Tem tenang bae jeung aing mah aman. Senya sebenarnya mah aing can di Sundatan se. Dia gede-gede can di Sundatan. Di Sundatan aja lihat meureun. Ulah bohong dia mah. Se, nyeri sih di Sundatan. Henteu Tem kadong digigil sireum doang. Udah bener se, kadoang digigil sirum doang. Bener, kok mau lamun sabari di lahun mah, mal nyeri. Kan aing teu boga bapa se. Saha nu ngalaun aing? Usaha bae dia. Ku dia bae burung se di launa. Dia kan ces aing. Kumaha nya Tem? Se, waya nanya bantuan aing ya. Tapi syaratna Jama, jeung baturan ge. Syarat-syaratan sagala. daek teu. Lamun teu daek geus aing moal mantuan dia. Naon syaratna? Pan dia neuk di Sundatan. Ke lamun menang duit aing minta nya. Dia mah duit bae. Geus kek kuing dibere. Bener ya? Bener. Asal dia kudu daek ngalahun aing. Ke kuing di lahun. Irah dari Sundatana. Engke atuh, aing ngakara kendek balik neuk bebeja ka indung aing. Atuh hari kitu mah ke bebeja bae kana aing ya. Nya, aing baik heula. Lumayan aing aya job ya. Lumayan duitna jeung anjang. Boncos, kan dia heula kedeung. Ayo non mak. Mang di Utem teh dia. Manggi tadi mah neuk balik heula cenah neuk minta pang Sundatan keun kana Makdun.
Lu bener saya temen tadi sundatan. Bener mak, tadi ngomong gitu. Ih, eta. Ari keur aya bapana embung di sundatan. Ari giran aing teh gablek duit yang di sundatan. Hangges non ya, guys. Nya mak, mohon. Mak. 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 Ih, kemana mainnya? Nganjang gitu kan duda. Heh, dia utem. Di mana bae dari tangan kuah inti isuk sampai ke sore dia bae. Mak, aing di sundatan, Mak. Heh, dia ari keur leutik aya bapak dia tadi di sundatan. Ari kuari dia minta di sundatan. Hih, aing di sundatan, Mak, isukannya. Heh, hahajaeun dia yang di sundatan. Engke nangguan sundatan masalah di Cikadun sabulan deui. Embung, Mak, aing lagi isukan sundatana. Heh, dia emang nyundatan dia teh cukup 100 ribu. Mak, jual kebon batu, Mak, lu si cai teh, Mak. Heh, tanahnya yang 3 meter, aja laku ge paling sabaraha dia. Nyamanna deket gawir tanahna. Atuh teuing, Mak, laku-laku 500.000. Jaing isin geus gede can di sundatan, Mak. Hangges kayak dia nyokot tabungan lah kanu si Jubed dia. Untung aing dia boga tabungan. Nu bener, Mak, isukan ya. Heh, atulan isukan. Engke poe Sabtu. Hanggeus, Tin. Sabtu aing di sundatan. Minggu pasti aing boga duit ya, Mak. Jadi aing jalan-jalan jeung aing mamai. Heh, dia naon ngerenyang kitu. Henteu, Mak. Asik aing di sundatan. Bener mahnya poe Sabtu. Hah, dia ngomong bae. Nges aing nyokot tabungan lah ka si Jubed. Sundatan